kira 25.000 leuwihna. Oh, tatina sahiji jenis sok nyokot sabaraha mang ayas. Yang penting malah aya leuwihna masa alit-alit kayaknya. Yang penting mah aya leuwihna we gitu. Buluh lempang panginannya. Ya gitu. Buluh lempangan gitu ka dieu. Ada apa? Syukuran menang sakieu enggak milik abi meuli sakieu. Milik abi mah sakieu kitu. Nya atuh da. Urang syukuran gitu. Urang enggak Allah nu ngatur urang mah sakadar. Tah eta laras pisan. Hari batur mah di lumur mah ibarat tepay mah ngeusan. Dagang-dagang deui. Bekas adul yang dagang teh. Payu ini tepay ini. Nya kedah kitu mangda. Gitu. Matak nyebut lain si emang mah cenah we dagangna. Wah kieu masih dagang. Kuat sukuna. Har urang mah ngadaharanana sampo urang ngadaharanana jeung talus uwi. Ganyo. Sok loba eta nu nawar lamun jualan mang. Hah? Nu nawar gitu. Mun aya wae. Seueur nya. Karunya. Tah ayeuna nu geus kaisarkeun naon wae me. Beca mah sampo. Oh bieu mah aya sampo mah nya. Mah sampo beta sabaraha kilo? 10. Seep sadayana nya. Sampo mah seep beta mah 200 deui. Can kalau muda seep mah beta mah 300. 500 itu 200 deui. Gitu. Lalakon abi matak ulah tingkah sorang ku anak modal abi usaha modal usahana maripuh usaha teh nya. Nya. Teu ka aku budak mah embongan budak mah. Anggar budak embungnya kealaman ku budak mah nya. Ulang kawas abi gitu usaha modal kieu. Aing rada senang we gitu. Rada leungeut senang ngaput mah gitu. Nah, Mang wih ya. Mohon ku gumang nya eta. Mangga sok. Saha mang eta? Heuh? Orang Cibaru. Oh, orang Cibaru ya. Asa sore ti dagang indra eta mah. Bangsa elap. Sami dagangnya. Elap bangsa nu karitu. Bangsa tutup parage wadah sami. Bemolan anu karitu. Tah ti peuntas kamari teh wa pasar Senen apa mang? Anu icalan eta apal tina awi dijieun cangkir dijieun terus dipernis dengan orang pasar Senen sah aya dengan ica. Mun teh tadi ngadamalana teh. Oh dipernis nya. Ditanyakan dipernis modal tina kalapa muk nu karitu tina awi gini. Tah kreatif kok. Sakedahna mah. Mung mah geus ngalaman. Oh. Kudu makal duit ti mah. Nya. Ada yang tepayu dibere tepayu mah dan kitu mah jarang. Nya. Soalna beda jeung dahareun, beak ayeuna meuli ari deui dahareun. Eta nya ari nu kitu mah dabuan jalmi-jalmi anu tertentunya jadi teu sakabeh resepnya. Heuh. Ngotina model awi botak-botak mah 12. Tak Sumuh teh cadul ngajaran dagang ieu abi tekung sakali. Sapoe jeput abi bari tareh magrib teu poe jijah. Uluh karun. Tak Korea mah nawaran. Oh jadi terang mangnya eta teh. Terus ngadamelan di dinya abi sok nempok kitu teh naon teh. Ieu mah cenah mu kadah cerita ieu mah cangkir tina awi nu dipernis teh ya. Ini nu halerang geuning nya. Halerang. Kabeh ini teh dagang. Tak coet geuningan. Nya. Coet tina ruyung tina kawung. Nah, cenah kunaon barang awet umumnya. Meni ke dagang dahareun ieu mah. Iya. Babari beak ongkohnya. Beak ongkoh isuk meuli deui gitu. Iya. Ka imah pasataun mah ka imah teh cenah urang dagang ka Cikarang, ba mobil aya nu neang teh Senen teh. Da adul mah ku si tatanya deui soal dagang mah. Percaya cenah kan. Dang apaleun dagangan ari abi embung. Pokoknya lingkungan naon abi. Tadina waktu abi teh
lagu sholat pan tinggalun meureun nya lagu anu tinggalun mata adi lembur kan malam Jumaah ngaji bulanan kalakonan ngaji mingguan sumawona ari cicing di lembur mah nya kitu jadi sagala kacabaknya ari di lembur mah dagang mah boro-boro ari eta seueur bangsa hayam entok di eta gaduh henteu teu aya ge mah teu gaduh da teu gaduh teu malah hayam teh peda daerah ini sok papeuntasan gitu sok aya wae gitu. Cisonggom araya entong maka ditu. Udah deket kana cai. Wali mang mah tebihnya kana cai teh atawa kumaha geus cai anda mah garing solokanana. Oh, putan. Caina teh naik ka luhur. Ai solokan gitu. Dagangnya kurtama lagi ah. Nya. Nah, ada abi bukan ngomong teh boga misakola. Alia habis teh. Alia di itu Gunung Pari. Oh, masih kena gaduhnya nu sakola mah teh. Oh. Kelas 1. Kan sanawiyah di dinya teh di Gunung Pari. Oh, masa antren. Mau bari ngaji. Langsung ka ieu ayeuna di Alia. Teh abi. Kelas sabaraha hiji gitu. Kelas asup. Oh, atuh kelas 10 nya kelas 1 nya. Kelas 1 mohon. Alia na teh kan hayang di ditu tadi diajakan ku dulurna SMP di embung bapak nu cenah minang balik cicing di dieu mah di Girang mah heuh ku mana rek teh di dieu ayeuna teh di Gunung Pari nya ari kapungkur mah di dinya teh Gunung Pari nya teh jeung jalan urut napak tilas oh suka mana di dinya suka manahnya kan abi di dinya budak teh kutan teh kitu ayo mah teh bukan sakola mah kieuan ari istri aya keneh teh aya mang aya masih kena jag-jagnya awe maksud teh ageuna geus kolot nya ada sagawe-gawe tah eta keun penting mah bari teh mah ngebordel nanaon aya mah ka sawah palingna ge oh kitu kalau geus sawah lah boro-boro nya ada ngancer abi teh ngan natana budak pamajikan ieu mah tadina gratis sakolana henteu luka tuh nah duka ai kamari mah abi teh cenah nyebutkeun teh lanjutna teh gratis cenah geuning sok dibere dahar jam 8 jam 10 teh ari eta mah santrenkeun kumaha ti mana biayana mang nah kan kuduaan jeung saha jeung budak oh budak bari digawenya pamuda di Sukaraja oh ku lanceukna kuduaan ku abi jeung budak nya pang biaya ngaji gede kan aya 2 minggu teh geus nikah eta lanceukna can pamuda kene tapi tos damalnya mun anu adina nu sekali nu di Bandung nu awewe oh jadi emang sahiji putra mang teh tilu di nyata anu panggedena nu pamuda nu ayeuna pek anu kadua di Bandung pek nu bungsu damal di Bandung teh nikah tos nikah ada ayeuna mah nya tah matak ayeuna nu pamuda jeung irah tuh rek kawin teh bapa hayang numpang mumpung ayanya kan abi teh kieu nyagejang kitu ari pamuda nu laki mah cenah sok mere duit ka maneh tara da sok dikemis bayaran teh paling ka abi teh kopi udud ya teh gagal nah cek batur teh boga ka era ngalang bisa keun bae da abi mah pokona mah nu gede anak nu leutik anak anak pamilihan mohon juga we da ku abi anggot mah geus boga keluarga boro-boro inget ka kolot meureun pamajikan ade kumaha meureun angger kudu paraban kudu imahan nya ayeuna mah ngeunah we cenah jadi mah kieu majikan teh awe di hilir bon kalapa abi di lembur sumur oh jadi misahnya nya lamun taun urang ka sok ka dieu ngantorkeun budak keur biaya cenah jadi masing-masingnya urang tengah hiji tuh abi ream naon da nah emang aku naon gitu abi mah istilahnya papisah oh papisah jadi ari resmi mah henteu nya papisah nama resmi abi mah oh geus resmi ka pangadilan ai sugan teh masih kene ngahiji teu jeung budak teh nu gede dua jeung anu leutik nu jengkil kutan teh oh masih tapi eta meureun tos nikah deui itu henteu atos ari mang mah acannya
Acan abi mah ngurus budak abi ngabiayaan sekolah. Oh gitu. Naon abi mah da kene-kene pamain ngabiayaan pamajikan sekolah zaman ayeuna teh. Nya anggur kena eta budakeun da susuganan we atuh. Tah gitu. Da anu di Bandung ge geus keluarganan SMK di Kebun Kalapa. Sampai ke kawin abi teh batos dagang huy aya sagalain ka dieu. Kaluar SMK kawin ka urang Bandung. Ayeuna teh ka urang Bandung teh kana abi. Heueuh lah. Kan bae lah da geus lain-lainna deui urang mah geus teu kewajiban ari bapana. Salakina beuni ditu. Budak teh di ditu. Ayeuna mah jadi mang teh nyalira we di bumi da budak mereng sakahiji masantrennya. Mau ngaji di bari sakola. Abi jeung pamuda anu gede. Oh, jadi eta mah didugdag damal teh nya. Didugdag eta mah di Sukaraja. Kadang-kadang aya 3 poe, kadang-kadang moal poe balik. Damal naon tah? Ngajahit. Oh, ngajahit. Abi dibiayaan teh ku budak jeung abi duaan ku duaan. Iya. Udah geuning teh sabulan teh temahi 150.000 tuh. Dahar jadi. Tah ieu jualan eta sok ti batur atawa mi produksi urang nyalira. Ti adi. Adi pan nyenan beca mukar itu. Beca nya. Nya apa teh beca mukar itu. Talamun cau mah abi sok nyiar neangan cau mah. Oh jadi lain ti kebon nyalira nya. Sanes. Oh jadi urang teh nyiar barang dijual we neangan leuwih nanya gitu. Oh. Dagang paciwit-ciwit lutung itu budeuna mah. Gitu. Itu salut sewang lah. Keun atuh nah. Alhamdulillah ari abi mah 3.000 di arah. 5.000 di arah, anggo 10.000 mah. Betul mah geus arembungeun dagang. Nya keun nah sing eta we yang penting mah Ayo leulehan anak. Ngeureuyeuh we mang da geuningan. Kumaha batur mah sembungeun anu keluarga di lembur aya boga budak 2 anu. Masalahna ayeuna mah nu gede hese nutik teh di arah tah eta. dapur. Nya. Ulang jentul akhirna mah gitu. Gitu lah abi. Akeureuy we dari ame tungtung bari sepor. Tah eta. Jago kayak geuning katingalina si Mang. Alhamdulillah abi teh yuswa teh geus 70 abi. Tah geuningan ku eta tuh. Jadi aya lebih nah geuningan ku akibat sepor saban dinten mah nya. Nah, cenah atuh ngadaharan naon mang cek urang dieu urang bagus. Urang mah dahar baheulana kerja sampo sangu asrut sampo. Kimia kene dagang batu ayeuna mah. Baheula teh naon sampo naon anu pait teh? Yan sampo karikil. Nu pait mah. Torpedo naon baheula? Pedro karikil. Pedro nya. Ieu mah daharana alam asruknya. Justru alus kene asruk tanya ka Kang Dedi. Gitu. Ayeuna mah loba aya teh ku kimia palalaur ayeuna mang. Gitu. Antak aya mah masih kena alami ngadaran sampo percanten ama sakola di kelas dina mulai kelas genep benang dibilang napa sangu teh biasana mah jeung sampo digalau. Jadi loba kena sampo nya daripada biasana mah. Abi hayang nempah di tempat kana peti beuling naon nini pare. Heeh. Ini ngadaran kaja sampo. Tapi pare mah loba eta teh. Aya. Tapi sampo nu di eta. Sampo udah. Oh. Abi geus pararait bah geus balik sekolah kerja sampo. Balik sekolah kerja sampo. Giwing ya tuh ku emang sakarison. Ari tah abi teh kerka ieu mereka cain ini abi neh. Di tempat teh beuling itu pare sari kuning unanan. Oh. Nah teh atuh air kunaon neh jeung sekali-kali atuh ulah disampuan wae sangu teh. Cek abi ga nya. Barakal mah boro daek kitu. Baheula tapi alhamdulillah jaga begitu. Nya mungkin eta barokahna nya ku kaseueuran mam anu alami-alami teh. Geuningan ayeuna mah anu instan masuk. Rata-rata geuningan umur ge jadi instan tereh gitu. Mang hampir 80 nya 70 aya 70 tuh. Kan seueur ayeuna 50 ka handap geus areuweuh duka kamarana. Gitu. Alhamdulillah da abi mah. Jadi emang mah cek urang dia bagur. Lain suku teh kuat, leur ini semuanya panas ini. Ada abi mah geus kuat mental sebenarnya rek ulah loba ka era. Lamun maok nya digusur ku polisi. Tah eta.
abi mah anu angan ama tara di waro kumaha tah? dagang mah gede bati Oh. nyebut dagang mah gede bati sok ajaran aya nu rumah tangga boga budak gua ngajaran datang keur sami ngimuna rek dagangan ti batur atuh henteu parail heula parail teh kitu ke lamun teu payu dipulangkeun real mah kitu lamun teu payu balikeun barang gitu abi Tali mang sok sasugan kitu lamun dina CF-na sok kenging sabaraha tah lamun dicaran. abi lah ame tara gede paling 20.000 30 20 anggaran dagang mah ketapeun ame nepi ka baga 5.000 perak 5.000 nya sadinten. nya Lamun dina ayana tah nepi keur sepi eta teh. sepi Oh. lamun kana teh mah salawe 30 nepi ka 50 ayeuna mah lah anjir Heeh. ayeuna kabelan 10.000 geus untung Nya. ayeuna mah Keun sing sobar mang dah. tah abi syukuranana ampun syukuranana abi Nya. leuwih kumaha da teu kieu mah cek tung ngupahan maneh da mera upahan ku batur mah teu pantas ngupahan sorangan keuna nasib abi milik abi ngukur sakit kudu aya kasadaran teh kitu na dagang mah Nya. batur makan lobana ngarasulah mal dagang deui bangana teu payu har atuh mah kapang Heeh. taatin sok nyanan ieu geuningan teh abi teh 20 kilo 20 kilo ati ieu sok nyan comro Oh. ati sa teh anu kamana Nya nu ti payun ayeuna mah henteu nya. so atuh ceung ati mal kapang ieu dagangan teh geus saelegeng kieu Nya. abi mah dagang teh geus 45 tahun Tah geuningan dangu. dagangan teh mah Atuh eta geus kahwat nya kitu mah. aing mah dagang mah geus mal tetanya nanan geus soal dagang mah gitu Jadi mang manges dina pait peuheurna teh geus terang ya ari sakitu mah nya. Oh, gitu. baik purna sekolah mah Nya. Wah, atuh ieu mah kudu perlu belajar ka mang nana dina kasabaran mah nya. kasabar ama kurang-kurang mah ucapkeun ama init maju head init leueur Keur hujan tah kumaha lamun keur hujan? Pere nya. init Init keneh. mapuk gegeri agen gerimis datang ke teh geudah hujan aduh kumaha geus init anu teh lur abi atuh make dagang hari hujan hari geus abi kumaha dahar Heeh. tah emang ngejina kitu Nya da mangka. nanane kudu kuat mental nanaon kuat mental dina dagangan cek batur anu ngan emang tadi deng cek batur cenah gede bati cenah anu gede bati can para rogo tek tangkur sami ngemuna dagangna da teh dagang-dagang deui nepi ka ieu Nya. eta boga anak keluarga Nya gareng sih batur mah panginten mang. gengsi tempat tuh aduh dagang trek hujan ini sumarek panas payu ini tuh nyari abi mah ari batur mah rorobana teh ngarasula teu payu mangeusan roream Secapek-capeknya mah. capek ari abi mah teu 3.000 ini 5.000 ini kan beda geus aya anu ngatur Tah ngatur eta. mah nu ngarigian Bener. abi mah ayeuna naon kitu bae ama hitung-hitung kumaha tuh urang Nyambung hirup pangintennya dina eta nam kasar namanya namanya. kitu nama nyambung hirup gitu da anu ngarigian mah Allah rek mun beuh aing saeutik dititun mana Ari urang mah kewajiban urang mah eta ikhtiarnya. urang mah Ngan pakasabannya. dina payukeun mah dina payuna mah ada kan teu sunat-sunat can dengaran dagang Nya. abi mah ti dagang bari tetepal keluar SD Aduh, geuningan. SD kelas genep mimiti abi lamedakan abi mah meuli suuk 2 kilo lila-lila meuli tanggungan nepi ka 15 kilo suuk tina 2 kilo ngadon ieu abi nyesep Weh kan wios nah. ngada Sok nga. anu entog gaya mah di dieu ti songong Nya. ngarurus teh urus